Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana, alhamdulillah dina bangkit ieu simkuring Mang Odet sapara kanca biasa patepang deui neraskeun dongeng Sunda jejer carita si Buntung Jago Tutugan biasana S. Sukandar anu jumantara di Okib Channel. Atur nuhun oge kanu parantos ngasubscribe, like, sareng komen. Mugia kasayan para wargi sadayana dibales ku Allah subhanahu wa ta'ala sing dipanjangkeun umurna mugia oge sing panjangkeun rejekina. Atas supados teu nyangkolong teuing kana waktu sumangga urang teraskeun deui si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Mun pamajid jeung Wijanama masih keneh ngetrik leumbang andi majeng Ki Chandra geus narepi ka Tanggulun. Bubuhan leumbangna diburu-buru loba keneh batan ngobrol. Anjau ke imah pamardaka kasampak keur aya atuh boh nu kasemahan boh andi lain deui atohna komo deui pamardaka nu geus nganggap incu ka andi teh. Sanggeus silih nembakeun ka sono dardek we andi nyaritakeun pangalaman biot-bito tamana jeung hiji jejaka anyar pinanggi. Kitu cenah janten jeung wawasena jejaten jeung wawasena lain rek minang sara bebeja teh. Ieu mah bubuhan ku kadorong rek rasa ku panasaran sabab harita lawana beut make jurus kedet ulin madi anu dihubungkeun deui jeung wejangan guruna anu ulah gana-gana ngagunakeunna. Tapi aya jejaka anu ngagunakeunna malah dina cara-cara ngagunakeun teu beda sacongo buk oge. Tungtungna ngarasa risi bisi eta jejaka teh tunggal sapaguron. Kitu pedaran andi anu diebrehkeun ka pamardaka. Pamardaka sajongjongan ukur ngahuleng, tapi telila langsung ngarenyu dibarengan ku nyarita sorana datar pinuh kumara. Ali, memang di daerah ieu mah nu sakanyong aki teh nu sejen cenaya anu boga. Tapi sanajan kitu lah kaget andi lantaran kangaranan ilmu mah lain hakna hiji jalma atawa hiji golongan ngandung harti sing sahabai anu miboga. Ari kadada kaduga mah jadi teu kudu kaget, teu kudu helok. Bisi jadi manehna teh ngaguru kadulur sapuguron aki atawa anu sajena lantaran tadi teh ilmu mah lain hak hiji golongan. Kitu tah jalu pamardaka ngaraneg heula kana kui boled degot kana caing teh pahitna dina muk batok kahartos teki mung dina pika paur ku abdi mah sieun eta jalmi teh sarundayana sareng abdi andi tetep ngedengel sarta sila mendekul sarta sila kekep. Eta sugan orang mana cenah di? Saur Pajandra mah anjeunna teh urang Tanjung Pura tembal andi bari ngareret ka Ki Chandra anu keur ngagamang rek nyokot hui. Leles kadi eta teh pamardaka ngareret ka Ki Chandra. Leles enteuna mah teu paos maka namun harita pendakna teh nuju di Tanjung Pura malihan duaan sareng pamaget sepuh-sepuh. Lupina eta nu janten guruna teh Ki Chandra mere keterangan
nerangan sakadarna lantaran manehna oge ngarasa balilu. Ge pantaran saha eta teh cenah. Usad sepuh sakedik ti aka mah kitu pandena jangkung alit maksud teh sanes jangkung ageung. Cik aya ciri sanes hante rambut pustaka nama tos tamut-mut bodas oge janggotnya nya kitu raraina bersih semu pias angguana we bodas kumaha we pakaian bodas keur waktu di mana eta teh jadi pemardakan nanya semu sewok malahan dina hatena ngagerentes bawa cenah. Nalika di Tanjung Pura malihan mah waktos tepang di panenjoan oge sami nganggorak sukan bodas upina mah karesepna pengitan. Awe deui salin we meureunnya ceuk pamardaka ting heureuy ting nyaan ngan ari titik tina siakna katempo dina raraina mah siga aya nu disumputkeun luka tumung kitu we 2 kali pendak eta teh anggona teh bodas-bodas Kak. Teu wawuh pamadaka nggerendang bari ngelius terus tangga mencong keluar ngaliwatan jendela anu kermuka nu ketembong ukur bulawana langit keur meujeuna hadepoe. Andi pemandaka nyerita deui panonna geus melong deui kanu diajak ngobrol. Lepas ti anu di pika paur yen eta masih sarunuyan jeung hidup atawa lain pikeun laki mah teu matak ti disoal. Ngan anu dipake hariwang teh ku wasena jeung pangabisana anu ceuk hidup mah lain bantrak-bantrakeun. Hariwang nasieun ngadatangan mamalah pikeun hidup ku kituna Andi upamangke rek balik deui ka panenjoan kapaksa hidup rek dibarengan ku aki lamun nya eta guru lawang hidup teh sakitu hebatna lamun seguruna ulu biung pipilueun kapaksa aki oge kudu pipilueun keun ku aki urang sangarepan pamardaka nyeritana dari anaker. Hatur nuhun aki namung abdi wangsul bade enjing wae har nah atuh betul nusuhan Andi keula atuh sono keneh aki teh kumaha ali perkara si Bahrowi ge geus rengse. Abdi wawartos Aki sudi mung sadinten sumuhun asa diemutan saperkawis Bahrowi anu ayeuna mah tos ngahiji sareng si Jakalara eta janten pasualan sanes kanggo abdi margi si Jaka tos mitnah abdi nalika anjeunna nyieun kaributan dinanggang pait mawi abdi janten patelak sareng jami anu nembe dicarioskeun teh anu teh lapat hartos derak-dek deui Andi nyeritakeun naon hal anu teu kaliwat eta hidup apa yen si Jakala geus nyebarkeun fitnah ti saha ti Madzasim lajekna ki Jatma sumuhun leres aki saperantosna patelak sareng abdi teh anjeunna ngadugikeun keterangan naon sababna anjeun milarian abdi tembak Andi ari hidup di mana betapa yen
anu geus nyebarkeun fitnah teh si Jakalara. Aya we ki salah saurang anu tipayun kantos janten anak buah si Jakalara anu ayeuna anjeunna tos teu ngiring deui saha jang. Atur punten Aki abdi mawa ka tiasa masihan terang saha-sahana mugi janten maklum Andi kapaksa teu mere nyaho lantaran pugu jelemana aya dikikireun. Nah, bisa dipercaya gitu. Bisi we sabab kengaranan jalma lamun geus misah tibalana sakapeung sok ngogoreng. Moal Aki pasti anjeunna tiasa dipercanten. Dunya geus atuh isukan urang indit ke paninjoan. Rek sakalian ke Tanjung Pura oge teu naon. Lantaran Aki oge jadi ngarasa penasaran ieu teh. Nuhun atuh Aki. Kitu matur nuhun. Andi kecida bungana. Ayeuna mah sagala bangbaluhna karasa hampang sanggeus nu jadi guruna terek milu maturan. Jalan anu bakal disorangna dina hal rek newak si Jakalara jeung Bahrawi teh moal hese. Atuh lamun heug kudu bendrok deui jeung Jajaka nu kamari patelak oge teh jadi mata kimir. Bari manehna hayang nyaho wasena pamardaka anu sabenerna. Najan baheula kungsi nyaksian pasakeun leutik waktu pamardaka galungan jeung Bahrawi. Anu lamun lain kumanehna dipedog dibaledog mah tangtu leungeun Bahrawi teh geus sapat ditigas ku bedogna. Sanggeus beres nyarita mah Andi jeung Ki Jantra ngagoler di tengah imah. Teu lila oge geus tibra deui di teluh juritun. Anyaman mah di paninjoan teh pamadaka rek terus ke Tanjung Pura. Sabenerna mah lain rek meres masalah Andi jeung Wijana sabab ari ngadenge caritana mah masalahna teh geus beres ku sorangan. Sabenerna mah rek ke Tanjung Pura teh sabab kataji ku caritanya Ki Jantra ngeunaan pamajid. Tapi lantaran Andi keukeuh hayang ngarengsekeun heula masalahna jeung Bahrawi anu geus jadi musuh kabuyutanna nyabring WKB ngabring ka Gajah Ngambung ngan nyakal deui nu kasampak teh ngan ukur imah kosong geus hiji teu kapanggih di Gajah Ngambung mah baralik deui we ka paninjoan. Sedengkeun karna anu ayeuna mah geus ngarasa heureut lenggahna manehna geus teu cicing di Gajah Ngambung sabab ceuk pamikiranna lamun heug Rusya ngeunaan fitnah kabongkar geus tangtu pamajid Wijana teh bakal ngudag ka Gajah Ngambung. Andi anu bakal jadi pituduh jalana ukituna karna teh ayeuna cicing di Karangsari nyaeta di lembur Nawigena sedengkeun deukeut sangkan deukeut lamun ngadodoho Ki Jantra maksudna rek ditewak lantaran ini teu bebeja. Ari Andi sanggeus teu hasil meruh ka Gajah Ngambung teng ngariung deui di paninjoan atuh nu sejenna mah baralik ka imahna Mantasim nyerang heula ka Kadungor. Tapi pamadaka Andi jeung Ki Jantra mah geus rerencepan rek ngajujug ka Tanjung Pura. Rebun-rebun tiluan geus arinit sanajan kasebutna rerencepan oge. Tetep we ari ku si Ruyuk makanyahoan. Waktu kelit di jalan terobosan manehna nyirorot sre euteup pinatak-tak Andi. Terus nyusup huluna dina jero jangjangna teuing tunduh atawa tiliseun. Nepi ka Tanjung Pura teh Ki Jantra mah ngarasa teu tenang. Sok sieun warga arapaleun ngan kabeneran teh Mang Somad keur eueuh lamun seug aya panggih teh cilaka 12 manehna bakal kanyahoan.
ngaran di lemur anu keur harengheng mereung anu ngabling teh geus pasti we matak curiga. Ngan sanggeus mireungeuh leungeun buntung mah kacurigaan warga lembur teh ngadadak leungit sabab kabeh oge geus pada nyaho ngeunaan carita si buntung anu geus ngabuburak komplotan begal-begal anu salila ieu nyieun ririweuh. Teu hudu antuk nama Andi teh jadi loba nu nyamat. Atuh teh hese maluruh pamajid teh sabab keluarga dituduhkeun ka imana aki ufro. Malah sakalian make meunang ngaran sagala. Ngan ayeuna mah cenah keur mulang ka Cicapar. Pikeun pamardaka mah teh hese sabab kali neruskeun we dina hal maluruh pamajid teh teu kudu hese mimitian. Sapaparatna jalan teh manehna mikiran sabab teu boga dulur sapaguron anu ngaranna pamajid. Tapi lamun dihubungkeun jeung padumukana mah ngarah kahiji ngaran Jawara Sakti anu miboga sifat sadu santa budi nyaeta Gumilar. Lamun nya teh wijanana atawa anakna muridna Gumilar moal aing mah hariwang moal nepi ka papanjangan aing baka apal kana sekeselerna anu miboga rasa jeung parasaan landung kandungan lair aisan sak jejehan sarta tinimbangan kuma hulu wetan. Malah bisa mah Andi teh kudu guru torab ilmu ka anjeunna kitu gerentos hate pamardaka. Tapi hal eta teh can waka diebrehkeun ka Andi mah lantaran sok sieun nyalahan. Sadatangna ka penonyowan Andi mah jeung Ki Janta leos ka Cipancar maksudna saheulaanan mah Ki Janta teh ulah wakasina balik ka ujung hariwang bisi dijorag ku si Jaka. Lantaran ngaragangan Ki Janta ku kituna mah loba karempan nya jalana teh malibir ka pasir laku dirinya kali mentas kalebah tutugan. Maksudna mah Ki Janta teh rek ditempatkeun di cadas gantung. Tapi kakara oge nepi ka panggulaan malah Andi mah keur tetanggahan sabab dimimiti Tanjung Pora manehna hiber teu waleh ngablesat ngeulaan. Gorobas ti belah anu bala aya nu ngagorobas puy nyai. Aya nu ngapuri nyai pletran tuh. Aya hiji raga badag anu ngagedebut anu saterusna ngajepapang. Gerakan Andi dina ngabela diri sanajan sesatna dibongohan ti tukangeun ti arah balangah estu matak ngagetkeun nu jadi lawan. Seperti kejadian harita barang ngadengi nu ngagorobas teh awakna mah geus marangan gerak paninjona. Waktu mireung aya nu ngaporelak sarta aya nu ngaporelak teh tina hiji barang anu kasorot ku cahaya panon poe leungeunna geus hidang nyebut siku-sikuna dipake mapag nu ngaborelak tadi sarta leungeun buntungna kalawan pinuh ijiran sakilat dipake ngejebrod kana sasaran. Adenge sorana nu ngagerung barang jeung ngagedebutna ka awak nu labuh kana taneng Ki Janta anu kasebutna geus legok tapak kendeng gadek dina urusan kadugalan geus mineng yang hareupan oge ari dina urusan kalancingesan panca indra mah jauh katinggalan. Buktina manehna kakala ngeuh lamun aya jama anu tanpa tatakrama nu rek ngaguna sika di bongohna. Padahal harita teh manehna mah keur aya gigireun Andi tapi teu bisa ditena lamun rek aya anu narajang. Porengkal nu tadi labuh teh udang tenggelan leungeun buntung teh karasana matak nyaksak kana sakujur badan. Untungna Andi teh ngagunakeun tanaga sapinuhna lantaran mikir pibalukareunana. Andi teu nyangka saeutik oge lamun
anu tadina narajang teh tayalian Tiki Jalal pakacarna Haji Qodir bapana Jang Husen anu ayeuna dinya teh lain ukur kebenaran tapi manehna ngajang ngintip-ngintip Andi nu sok hidak liar di dinya. Harita sanggeusna gagala ngalaksanakeun pamentana Jang Husen anu nitah ngabinasakeun Andi manehna teh pupulih ka Jang Husen tapi anu katarimana teh batan buru kadon beureuh manehna beak diesek-esekkeun anu antukna manehna dititah minta bantuan ka sabae anu bisa ngalaksanakeun sagala kahayangna dina males nyeri ka Andi. Sanggeus lila mikir kitu kasaha-sahana nya akhirna Ki Jalal teh minta bantuan ka Ki Badra dulur sapagurona anu tingkat pangabisana aya di saluhureunana manehna. Ukituna sanggeus manehna deui buruh anu loba 5 ketip manehna geuwat nepungan Ki Badra kabeneranna teh keur nyampak atuh sanggeus dicaritakeun sagala pamaksuda mah Ki Badra teh nyanggupan sabab dina nyaritakeun teh make di barengan rahul kaleuwihan ari perkara kuring mah eleh mata-matak jadi nyeri hate aka kukituna pangarti kuring teh handap kene hujan kudu meunang wiwirang eleh budak satepak oge terjadi soa tapi sanggeus bisa ngarag-rageun kuring teh manehna susumar nangtang paguru kumaha dedengan teh si buntung nangtang paguru ibadah langsung nempas dadas pisan aka malah cenah ketrukeun sakabeh murid teh rek diserempetkeun sakalian itu cenah aka kela tapi waktu pemiarsa sadayana cag dugi ka dieu dongeng sunasi buntung jeung tutugan enjing urang tepang deui. Hatur nuhun ka pamiarsa anu tos satia ngabandungan dongeng Sunda ieu oge tong hilap subrek pamiarsa ngabantos kasumangetan dina neraskeun jejer carita ieu. Hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.